Muhammad Hatta Nabi Muhammad Hatta atau Oge Hatta lahir kaping 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Hindia Belanda. Muhammad Hatta berpendidikan kuliahnya di Universitas Erasmus Rotterdam di Belanda. Aina di badai pasti terang nami anggota keluargana. Nami istrina nyaeta Siti Rahmiati, nami anakna nyaeta Mutia Hatta, Gemala Hatta, sareng Halida Hatta. Salah sahiji karir Hatta nyaeta aktivis partai politik. Plus prestasinya nyaeta macakeun proklamasi pas kemerdekaan Indonesia. Hatta ngajabat sebagai wakil presiden kahiji di Republik Indonesia. Oge jadi pemimpin di Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Anjeunna jadi salah sahiji anggota panitia 9 nu ngalakukeun perumusan Piagam Jakarta. Nilai-nilai luhur Hatta hiji gagal pembela pada pekerja keras sareng nu terakhir aya karya-karya Hatta. Maka hiji aya buku nu judulna Pikiran Bulaningin, nu kadua buku oge nu judulna Untuk Memberiku Sebuah Autobiografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.